Nu katilu bentuk nate ieu. Iya. Oh iya. Hilap, like, comment, and subscribe. Non. Tong hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Nopi Febriana Putra. Dina dinten ieu sim kuring bade ngajentrekeun ngeunaan aksara Sunda. Yen aksara Sunda teh dibagi janten 4 bagan. Anu kahiji aksara suara, anu kadua aksara ngalegenda, anu katilu rarangken, sareng anu kaopatna angka. Dina video ieu sim kuring bade ngajelaskeun aksara suara. Dina bahasa Indonesia mah aksara suara teh disebat huruf vokal. Nyaeta huruf nate a i u e o. Tapi dina bahasa Sunda mah ditambihan 2 nyaeta e d e sareng e jero janten jumlah nate ayat 7. Anu kahiji aksara Sunda aksara suara a bentukna sapertos kieu. Nu kadua i bentukna teh sapertos kieu. Nu katilu nyaeta aya u bentukna teh sapertos kieu. Nu kaopatna nyaeta aya e bentukna sapertos kieu. Salajengna o bentukna teh sapertos kieu. Nu kagenep nyaeta e d e bentukna sapertos kieu. Anu terakhir jero bentukna sapertos kieu. Mung sakieu anu tiasa kusim kuring dijentrekeun, hapunten bilih aya kalelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa kana video ieu tong hilap, like, komen, sareng subscribe. Tong hilap. Debbie,